Balik aja naya ojek mallnya. Ya rehe amat penumpang. Nges 3 jam di dia. Gua hiji acan penumpangna. Lebih karek nang berahaya. Ai, 3.000 doang. Ima aing balik mau ngiriman moal ieu mah. Sini amak ja aing. Nasib. Ini amat. Pas tadi ngojek kita aing. Lumayan. Kebeneran ya ojek. Mang ojek itu bara duit. Ngojek itu ke mana, Mang? Pada jurusan berenang. Kali itu be. Mang ojek, Mang. Ayo. Mana? Saya butuh duit ente. Itu pancak orangnya ayo ke mana, Mang? Oh, Mang aya geus tenangan duit mah ya. Terima kasih, Mamang. Mas mah numpang hiji-hijina. Jelas di. Enggak salah gerak naik. Curiga aing mah ka Mamang dia. Bukan duit kok yang ditanya. Kos gitu jawaban. Pak, bolot gitunya. Gimana? Tadi orang putar-putar bensin mangis beak saliter meureun ieu. Rugi aing. Amang. Bisa, udah bayar lah. Daripada aing putar-putar jelas. Mang nuhnya gratis mah. Tuh, sial aing. Boga sewa hiji-hijina, teu dibayar nih. Yeur aing lah. Aingnya pira aku balik gawe pakai sepatu bot. Bingung aing mau balik gawe pakai sepatu bot. Beureugan ah. Saya sok kenal ka aing. Anjir, gawe karek saminggu ge belagu amat sih ya. Aju saya kenal ka aing. Aduh aing apes amat ka panggih jelema ieu deui. Asia rek ka mana eta sepatuna bikin gaul aing mah. Aduh. Saya bantu aing ka imah bos mer hutang aing yeuh. Oke, bos tadi kosna mah di kebon ieu. Hayu urang nganter ke kebon bosna. Ayo. Reha amat di lemburnya. Yang nangguan kadu can anu ragak. Aya segede kieu can bisa didar. Mana nih? Udah makar itu ongko ka aing ya. Mentang-mentang teu berogan ka bogo aing boga. Sorangan bae teu diajak-ajak ulin. Mun lewat we lah di dieu aing hasil lah. Molor di tanggal kadu katimpah mah. Aisyah, prajasa ih. Aisyah naon haes di tanggal kadu. Angker ngeunah saya diganggu bae ih. Nage haes di dieur bareungit.
Aing tuh boga babaturan di bedi di sorangan bae. Aing motor sia. Seorang sekolot yang isin. Buat di kolot. Ancan aing kumisan tuh, encan. Kajeun. Aing jauh batur di ieu mah he. Ih, sasa nasib jeung aing kitu mah. Oh, kan aing ka dieu genengan sia. Oh, sehari babaturan lagi aing doang sorangan. Oh, justru kesanya Mau lagi urang kanu ulin kanu bos Adang. bos Adang. Oh, cenah bangkrut cenah ho. Urang mantuan baba di kebona. Dan urang mangrokok kopi urang. Ayo siap. Mengpeng. Oh, Ayo jangan. ayo. Kebona di mana kebona? Ini tulis salah mah. Mang nyawa teh kebona di mana? Nyaho aing ge. Nari ini budak aru ka kebon aing misalnya sok araya you know. Anyan kebon ieu dang lumayan. Kuina amis ya. Pas madu. Aing beban sakit doang yang mani aus asana he. Ai tara beban mah. Aing mulai yeuh. Aduh. Lumayan aing minum. Ti korong teh garing. Mani barajam aing bersakit doang ge he. Ampun, aing kan anggeus-anggeus. Heran ge aing mah. Sugang kita gede di babat malah. Itu lain bos nasi obe itu. Itu. Oh, iya mak kebona meureunnya. Oh, Saya sampaikan yuk. kerenyangan naon tuh dangder. Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa karek Erik jawab bang waalaikumsalam. Geus Ampun, ampun. Ini dicepat wae. Nang Nah, senang ge. bos. Selamat, Lancar Mak. sia, sunatan ku aing ieu. Geus tuh. Ulah apa mali. Sia manggil anak buah aing dua. Dua ngabengkukeun aing kamari tah. Manggil bos. Marana tanya pegan mangrut mentingkalkeun aing. Tajongan, anak bokos gitu mah. Jangan dibeli ku kami dua. Oh, aing rek onam ngalamar sia make map coklat kali ya KTP, PWP segala enak teh bengek. Kajianna sistem ATM. Transfer bos. Tadi bae. Rumahnya nggak pernah jadi di Meleweng. Kita bos pelit amat orang kuat tuh bareng minum macan. Cuma tawaran-tawaran cair orang. Oh. Parahnya. Atau ki mau orang keih mau ngising moal. Parah bener. Parah. Cabut duitnya hiji. Sia mas cacan sok harewasan kitu jak koe nang teu kadenge sia bisi pajar ngaspon naon ka aing. Ai kadenge mah koe dibere mun kasbon. Tenang bae bos, urang mah moal kasbon ka bos. Atuh bisina haja mun aya ka dieu teh budak teh sok kasbon we jeung kasbon ka aing. Urang mah slow. Heh sekenan mau dicabut tah aing. Lapar bos. Lapar wae. Coba aja gampang. Iya baik aja nih bos. Ya, jeung lalang. Lagi atuh para gieun. Lapar orang. Ulah teu kaci. Si dicepat teh koe. Bos, ini cuaca anak hujan orang balik nya. Balik lah dia geus cedeum ieu. Oke, isuk orang ka di jeung nya duaan. Sia mah aja hujan teh. Gitu. Mana sia mah geus kebal ieu lain. Kami masuk dibuka baju nama. Buka di baik sini sunatan ku aing. Oh, Nanti kira balik jeung geus hujan mah. itu tuh ngomong kameramen parah di center bae. Baiklah ayo. Hujan. Aing can marebat bae. Tuh, amati kebon bosnya. Ayo us, tuh ayo bos, dileukeun. Ayo di kebon. Iya ta bos apa gembelnya? Dandanan kos gembel gitu. Aing can marebat bae geus boleh geus hujan lah. Assalamualaikum bos. Salam. Dekan amat bos ngarembe. Kanan salah. Kayak deui meureun bos nama. Tengah sakit deui piaraan aing. Teu inget itu ka ieu, si bolot. Masih akan tengahnya nama he. Ganteng gitu tuh nanya kali ieu beli Jakarta sepatuna tuh kecewa. Atuh alus eta banjir meuruna. Oh, umur banjirnya. Sekadene mah hutang lain. Main hutang oh bos, tadi ngomong ke orang. Oh, geus tuh. Kayak wadi dia cicana aja huyan siapa? Ayo, si siga gering nih. geus. Di warung beng ngopi. Ih yot, iya warung gaya amatnya. Ngajel mata barogan duit gitu. Jadi, yang tutup belah warungna. Nah, dak, warungnya di dia, orang ngopi di dia ho. Oh, si dia bayar tuh. Udah hujan dia. Nah, gara-gara ngopi kan dulu aja tutup bae. Bakal tutup nih, buka helan.
Ih, kami karakin nutup. Neng, tadi ulah ketutup. Terus ngopi heula ieu. Aya bos ieu. Baraha, Sa ember neng, dua be atuh. Bolot keterang ngopi. Kurang be dua anjing bos. Jadikeun. atuh biasa BA pan urang nanya meureun. Atuh kedeng gangguannya ulah kabur maneh. Iya oke. Ai sia bala gua amat. Sepatu bot jadi bakal kejero. Penikar ami kira buka buka sepatu. Terus balik tuh dia tuh, latihan. Nulisnya tukang warungna coba namanya di pemajikan ai. Mama, kopi. Oh, kedeng Papa. Ai ieu si bolot naonan ieu. Nusapan leungeun ai. Ling sia bolot. Lu pati ngayal sih sama lot. Kamu nana yang nyeduh kopi dua dong kemana kulilah he. Kana harcaina heula. Ai, emang urat na termos gitu. Bea. Oh, bisa gitu mah nuhun. Bisa kadi aya naon, perlu lain kaing. Oh, ai perlu ieu si bolot datang di Jakarta. Bayar kasbon ka bos. Ya bayar lot. Coba kadikeun aing sebutu ieu. Sekapepet aing. Wih, Andel rupana eta. andel. Jauh urang ngander eta Aya andel meureun mah. Nuhun ya. Bayarkan kopi ke bosnya. Pak. Ya, pen bos mah tanggung jawab nih tadi ngajakin ngopi. Bang 2000 4000. Oh, Merasain amat sih. baliknya bos, sampura ieu nya. Bayarkeunnya kopi. Ah, tibang Lot, 2000 aman. Bos, Masih nggak ada noninya orang. Terus coba di jelo ibu budak bisi kamu bodoh aing doang. Astagfirullah. 1000. Aing kumaha bayar kopi lagi. Sini kan kopi 4000. Wah bener nih mama ku tangkeun ku aing.